kumaha keng gede naik. Ke singkat ceritanya geus rada gede masuk usia remaja lah gitu. Diajar udud manehna teh. Pan ari ngaran-ngaran ududnya umumna ari udud mah kieu lah biasana pantasna. Mana kamera teh? Tak kieu. Lah. Biasa kieu si rokok teh dijepitnya. Nah, biasana mah curug jeung jari tengah lah gitu di kieu. Jepit. Tuluy we. Ieu leungeunna rokona nyamperkeun kana bibir ieu kana cangkem kan kenyot. Eta umumna eta mah umum kan. Pus gitu kan. Cibudi mah henteu. Leungeunna cicing kieu, bibirna nu nyamperkeun. Anjing. Atuh Goblok. Ari cik uing teh maklum keur diajarnya gitu. Sugan teh emang bener keur pedah keur diajarnya di maklum gitu. Ari hek teh teu kitu ieu emang dasar sengklek. Udud pan kitunya lain leungeun anu nyamperkeun kana bibir, kala bibir nu nyamperkeun kana leungeun. Eta teh teu nepi ka dinyaung. Palebah keur hareudang, manehna gegeber pake hihid. Pan ai batur mah umumna make hihid teh kieu nya eung. Geber gitu. Ari manehna mah teu hihidna cicing, kalasirahna nu gudag-gudag kieu. Anjing. Sugan teh emang pedah keur diajarnya udud teh ari hek gegeber ge kieu atuh hihidna cicing kieu sirahna kieuan. Aduh ampun eta si Budi kalakuan.